La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa sebeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan sebeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah kurang ulah dahar hanya coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai saeuting teh atuh be aku ngees bae eta mah atuh budak deuk iraha maca tak deuk iraha maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat kurang ulah sare guys sayangnya. Bagi saya tik baik. Kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adatnya nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sewakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun ku urang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis kabelah dieuna set jaba beneran sia dideulekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang warima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan, kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar, nya nama kuat bae. Deuk nginum teu nginum kuat bae. Nginum keur henteu masalah. Dahar keur henteu masalah. Sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangona akur bae. Diberi kekuatan aku Allah seperti kos gitu enggeus lamun geus kos gitu alamna berarti beda jeung urang nyana sebab alam urang mah alam dahar alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae aing nya mah henteu berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat urang geus teu kuat sebab nya mohon ka Allah janu Allah ciptaan Allah jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jak kararuat atuh naon bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus
aya jin tuh kadeuleut tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleut beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu osok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia nyarembah ka dieu setan-setan buana goblok. Tolol sia. Sembah ka Allah, ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok. Punya nanduk diraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah mah bae asal ulah dituar bae. Dayang dituar bae. Ih ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Pan gelut jeung setan mah hese jeung haji pede ona boga cekel. Ya. Aduh babari tah mah. Tapi kan lamun jeung setan ku banyekelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihandapkeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ieu bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula masuk ulah dipaean we geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isukna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat da kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap je cek kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kalau ampun geus jangan aman bae geus aman geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teh dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sakai kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu lagi urang dek ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakal tu Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakal tu Allah bagian anu zahir 2 ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha
ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Hayang ka alam. Tapi kan jelas bae salat. Salat kos kitu mah mah salat ambrang. Ambrang teh lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh. Masya Allah karim. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Gusti loba nu sugih. Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat. Abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana, beuki rendah, beuki tawadu. Tapi bagi karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Urang ngucap Allahu Akbar teh. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabiru. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Allahu Akbar kabiru. Alhamdulillahi kasih. Tah terus. Begitu orang seruku. Allahu Akbar. Apakah lain kudrat iradat Allah? Atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah. Apakah lain kudrat iradat atau kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah. Jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan.
kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat mantak ayat lain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cak cenah iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajadat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae gorenganan lain lalaga encan datang tah salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat salat nu kumaha tuh salat anu geus eueuh iradat urang teh geus eueuh iradat jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna kenyedkeun set ngaler set ngidul set naik set turun set urang seakan-akan langlayangan Allahu akbar teh lain urang ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah ai sifat Allah teh meureun Allah aya di urang Allah teh wah geus mulai ngakal tah ieu geus hese bahasa keulana kan kuari mah geus aya tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan jeta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting tah panon poe dari ka panon poe di luhur beurang dari ka panon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu ku urang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mah ngan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat nya nama salat teh terus-terusan itu cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh terus bae cenah mah salat tah lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui
kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonu bariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya ma'rifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya nikmat geus seken geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu yang gitu-gitu lantaran dicarekan baik kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar nah kababawa sholat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana akhirnya dipanggil kapan adina sangat tadi dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atau de kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan Masya Allah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head ban head bageti eta kadeuleuh kan Masya Allah etalah salat jelema ahli ma'rifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh ka reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah Masya Allah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum orang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalak ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kodo ke beres kodo kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mun teu sah beres ditaja deui salat entos mama entos kan mama ngateu sahkeun ai sia ka aing nanya ibadah dahar di mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat imam lagi waduh PNS magani
Budak lawan teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah mah geus. Jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nya ka pangeran. Manya aing makmum ka jelema nu teu nya ka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas lah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu kumaha? Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tabanya nama jam sabaraha bae. Penting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing. Sang mangsing geus aing mah moal 8 poe isuk mah. Mah kunaon? Paradol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ga dituna. Sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong 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 plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikatna disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi jaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir. Yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah. Geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun, titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan. Ieulah mukmin anu sampurna. Geus eueuh pijelemaanana teh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Saya emang ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor beusi naon tah ongkosna bae eta teh minjum ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deres kene eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Aduh. Geus teh mah. Pohara. Jauh teh ka mukmin kamil, jauh.
diantarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mu'min kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun kurang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus hayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke ge dibere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun mushola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah ini henteu ngomong namanya. Tuh bangun hampang teh gitu. Hijab eta antara urang jeung Allah. Mantak ditapakuran ku urang kayang jadi jelema luhur, lain zikirna, zikir mah gampang. Lain zikir teh mujahadah merangan nafsu, riyadhah ngajar nafsu, tafakur. Awak. Naon sih duku sia dipake karesep kuari? Naon? Asana sia jadi teu ngeunaheun amat ieu bawa ibadahna. Makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto. Contoh, nusa umur jeung sia tuh, bari geus aya di leuweung. Sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge. Ican ngeunah keneh bae. Hayo. Coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan. Sia naon pake karesep kuari? Timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab ku urang. Resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pakai karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan eta panyakit tentang kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah pakur urang ya Allah siamaku tolol teuing. Nah, iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna. Sia masih kana resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun. Ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun. Terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia. Nganggap urang kana dunia. Oh, ieu mah aya uli ge uli. Ku urang teu kadahar, ku keluarga teu kadahar, didikeun teu datang ka. Tah eta jelema pelit eta kos kitu. Weh, ku ari gong si pacoy. Ah, ku cida ieu.
kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nyimpa anjing teas kana mah tuh nah ieu lamun kurang diantepkeun teu as atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun plong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayat kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedengkeun kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggih maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kueh ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos karana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseseh ieu dipake nu ieu diseseh ngan sakadar sake imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunaheun ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh sia ya Allah di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana Jawa Timur kuari ge Jawa Tengah Jawa Barat Tangerang misalnya kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir saha eta ulah hayang nyaho wah aya geus tah eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta didapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan na ieu jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang teh bisa dinyatakeun guluang galeong mendak Syekh Kipudal bin Iyad ditanya ari iman anu nyata kos kumaha sok nyaho Syekh Kipudal bin Iyad henteu kula mah hayang nyaho be ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mukmin anu hak mah mukmin anu hak mah bari kieu nya ye mukmin nu hak tah lamun kopehana digilirkeun gitu tah nya ka masjid ngagiler masjid doyan dikitukeun deui ku nyana
Kaget nanya kaget. Ji, eta mumin hak. Masya Allah. Bebeja tah. Jelema teh eta nutas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Nusa urang nanya deui geus meunang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mumin anu hak tahu lah nyaho mumin hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mumin anu hak kusuk mah. Mumin anu hak. Mumin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah. Oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek-kutek. Geus stop. Stop. Eta mumin hak yakin. Babarieu langsung ka ditu sidit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masya Allah kari. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayangannya anak embu urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aing geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang tapal wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka kitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah. Ieu kariman lah naon penting mah ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajian teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teh ruh. Ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari salat di majelis bisa, salat di masjid bisa, salat di mushola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta. Kebeneran urang deuk salat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau salat. Oh, enggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum salat di kelenteng gak masalah. Jangan salat mah ieu. Salat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong si Pacoyna hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh gak masalahkeun, ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantap ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mumin haqqa. Ya nu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga naga atuh lain deui. Boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin, nomor kadua ke nabiyin, nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa. 100 derajat bedana ieu. Mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat. Sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh. Sedengkeun nya nama 100 derajat. Geus hese jaritakeunana. Masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas. Ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo. Ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema. Seja anu ikhlas teh mana? Seja anu tawakal tu Allah teh mana? Anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana? Anu wa mimma razaqnahum yunfikun. Iyalah nu 100 derajat bedana. Masya Allah. Wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehana lamah engke di dituna ditambahan deui wa rizqun karim ieu ne kasenangan anu pohara fil jannati di sorga. Ieu teh geus lain kasenangan dahar nginum jeung awewe lain.
lain ya rizkung karim teh ukuran orang rizkung karim dahar nginum segala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta si hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar ngeunah segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret weh sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizkung karim teh kenikmatan rohani anu kuari bae ge kenikmatan rohani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kenikmatan moal daekeun nu bataknya na wadi di imah sorangan we malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan rohani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizkung karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan rohani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizkung karim 100 tikeleun tibatan di dunia. Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu, beuki luhur beuki tawadu, beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj, Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah hartina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram, cek ieu halal, cek ieu meunang, cek ieu asoh, cek ieu sohe, cek ieu dhaif, cek eta poek ngaranna. Leumpang dina syariat digambarkan asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh hartina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naik ka luhur udah pake naon ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa ialah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerageh di kolbu urang bakal mi'raj gerageh mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara pereumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu motor mobil eta onam deureus masih kana elektronik eta jeung urang Karawang
mamanya sholat ke panggil itil teu beres satu sholat. Ya Allah ya Rabbi, ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalat. Nah, ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Bakal dibere darajat, bakal dibere maghfirah, bakal dibere rizqun karim, rizki anu indah, anu mulia, rizki ruhani. Kama akhrajaka wallahu a'lam.